Ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Bari paos lamun nangtung kajungjunan sing lulus banglus jeung tumbuh buah seregna. Nada sinaksen caraka upacara adat New LSCM Production seja ngiring ngabagiakeun tatamu agung nu dipigandrung calon panganten pameget rawuh kulawargi Jembarna. Prosesi pambagia ikawitan prung. Samia rempel gudongi Samia pang-pange sekar mekar asih kembang rasa jeplegah dedeh
hamba tidak jatuh biang kali raban subangna kagak biang di dalam pengantin istri kanggo ngongkayangkeun mangre secara simbolis. Tapi sebang rampes kang lujeng suping sajana asalim silaturahmi lajeng subang apa bajing kapalihan baina asalim kana janten ramak salira. Subhanallah alhamdulillah. Kita kan di hati-hati di dagu-dagu di mana itu para sedulur bangsa dan degang bangsa adu utame. Lajeng bapak besan kali ibu besan bangsa bajing kapalihan baina sakedan. Anak pribumi toleh ganti bral di anti di lebet balandongan. Aturan wilujeng sumping marhaban ahlan wasahlan bidurikum kasadaya para pangjajab calon panganten pameget alhamdulillah hempak marbayaksa dalit ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyentang pinang sekali deui sim kuring ngaturkeun wilujeng sumping wilujeng kasadayana marhaban ahlan wasahlan biudurikum. Ibu hadirin sadayana manawi sim kuring ngahaturanan sakumaha tadi parantos didugikeun sekali diatur nuhun ka New LSCM caraka upacara adat anu parantos ngiri ngabagiakeun mapak alit heulanya.
sakitu manawi mapag numunggaran mapag alit wayahna pimpro sate acara di kawitan jisim kuring sejang ngahaturanan heula anu kahiji pangersa Bapak Haji Dudu parantos aya dina leresan ieu anjeunna bade ngabika ieu acara ku ngaos ayat suci Al-Qur'anul Karim anu kadua kanggo nyanggakeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh dibengketan make tali. Nu ngajawab salam kakara sawareh urang cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah alhamdulillah mulai simpring rejeng opak kakuping kompak. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahalanika wa nadaba ilai wa harrama syifa wa wa'ada alai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba'a fa in hibtum ala ta'dilu fawahidah wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tadhakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati pamaklam yakmal bisunati palaisa minni. Wakola izon mana kahalilah angkahalilah pakodis tahako wilayah Allah. Sadaqallahul adim wa sadaqallahu rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillah hirobil alamin. Supados henteu nyangkolong kana waktos tur ageng barokahna mitembeyan upacara adat ngadahupna Neng Leni Lestari Kacep Imron putra kanyaah kadedeh pangersa Bapak Kiai Wawan Ibu Entik sumangga urang sami-sami bika kumaos basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Lalangse panjangga hate ngapag balebat ti beulah wetan mun ngembat tayak simpangan memeh lumampah sim kuring minangka anu kapapancenan dina waktos ieu ngatur acara sejak ngawincik runtutan acara anu bade dilaksanakeun. Anu kahiji bubuka ku ngaos ayat suci Al-Qur'anul Karim, anu kadua biantara pamasrahan ti calon panganten pameget, anu katilu biantara panampian ti calon panganten istri, anu kaopat nyanggakeun salah sawios cacandakan, anu kalima proses abdu nikah, anu kagenep acara adat. Alhamdulillah engke bade didedelanku Kang Ohang. Runtuyan acara ieu sumangga urang kawitan ku acara anu kahiji nyaeta ngaos ayat suci Al-Qur'anul Karim. Sepuh wargi sadaya mun balayar tanpa kamudi palang siang katambias lamun urang lempang taya obor insyaallah urang bakal poekeun jalan tincakeun anu bakal kasorang. Mung bagja kanggo urang sadayana kanggo umat Islam di saliring bumi ieu aya cecekelan aya pitunjuk nyaeta ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dina ieu acara aya dina pitunjuk karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Tumalik kitu jisim kuring ngahaturanan ka pangersa Bapak Haji Dudu kanggo ngabika ieu acara ku aosan-aosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Sumangga ka pangersa di haturanan Pak Haji di palihan dieu manawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakatuh.
Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba ilahi wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa safina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah nu sami-sami berbahagia, nadahapunten dina kersan ieu simkuring ngadeg kalih nyanggem di payunan para rawuh sadayana. Kahiji nyandak ti asmana sepuhna bakal calon panganten pamegat anu buktosna kersana pun lanceuk Kiai Wawan sinareng sadaya rombongan penjajab calon panganten pamegat di Palih Kidul. Alhamdulillah tadi pemberangkatan di Palih Kidul sekitar kirang langkung tabuh 7 badak salat subuh badak sebeuh. Alhamdulillah di perjalanan aya dina kalancaran, aya dina kasalamatan sehingga dugi kana tempat tujuan disambut dengan kebahagiaan kasenangan ku sadaya para panitia di ieu blok. Tina hal eta simkuring selaku sepuhna calon panganten pamegat oge sedang sedaya rombongan penjajab calon panganten ti Kidul ngahaturkeun rebu nuhun laksa kabingahan. Mugi-mugi amal kasayan para usadayana utami nu langsung diselenggarakeun ku Saibul Alfukah Bapak Haji. Mugi-mugi jantan amal soleh, amal ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puna bakal calon panganten pamegat masrahkeun pun anak anu wastana Cep Iim Imron Taufikullah ka kersana Bapak Haji di dieu kanggo tikahkeuneun. Tina hal eta hapunten anu kasuhun rehna jang Iim ti Palih Kidul estuning lengoh teu cacanakan, teu aya kapal kepeuleun, teu aya pasar peseureun. Tina eta hapunten anu kasuhun ti utamina ka kersana calon besan oge kaseneng di dieu nya ceuk paripaos cikijing bade karawa mengkol heula ka kancana estuning teu jingjing teu bawa ngan aya anu ngarengkol dina calana. Eta bae alat kanggo modal utama kanggo cep. Terakhir namah doa disimkuring selaku sepuhna bakal calon panganten pamegat di sadayana. Mugi-mugi jodona pun anak jang Iim kaneng di dieu sing diparanjangkeun yuswana, disararehatkeun salirana, dijembarkeun milik rizkina, sing natepan kana akad nikah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pageuh jodona ti dunya parat tepi ke akhirat, sakinah mawadah warohmah kapi milikku anjeunna. Hadirin anu sami berbahagia, rupina sakitu bae kanggo penyerahan ti sepuhna bakal calon panganten pameget. Kirang langkungna, kirang entep seureuhna, kirang malapah gedangna, terutami anu lepatna. Nadahapunten anu saageng-agengna. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarofana bi khatamin nabiyyin id kunna khairu ummatin ukhrijat lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya hadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum ala ta'dilu fawahidah al ayah wal walam bimradi. Pamegat sim kuring asmana Bapak Haji Oban kali Ibu Atik Ibu Ramana calon pengantin istri nampi kana pamasrahanana katinggal Bapak petugas Bapak Kepala KUA Kecamatan Talaga Parantos Sumbing sekedap deui bade dilaksanakeun akad pernikahanana. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring atas nami sepuhna calon pengantin istri nampi kana pamasrahanana di sepuhna calon pengantin pameget anu nami Jang Iim Imron Taufik bade ditikahkeun ka pun anak anu nami Neng Leni Lestari. Kuhala eta mugi kasaksen ku sadayana. Muga-muga aranjeunna kahiji sing barokah dina umurna, kadua sing barokah dina rezekina, katilu sing barokah dina keturunanana, kaopat sing barokah dina sagala rupi usahana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kakirangan kalangkungan mugi ageng nyana wakuf wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indung jeung Bapak eta didonati Allah Subhanahu wa taala, benduna atanapi murkana indung jeung Bapak murkana Allah Subhanahu wa taala. Sate acan hidup lebet kana kursi akad. Ngadeg heula sakedapan bageur. Mayun ka mamah ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamah bapak nyunkeun abi lahir batin. Abdi dinten ieu bade nikah sareng hiji istri anjeuna anu jumeneng anu jenengan Leni Lestari. Suka abdi ridho abdi doakeun abdi rumah tangga ieu aya dina kabagjaan lahir batin. Kasep Anaking Cek Iim Cep Imron Taufik mangga ku bapa didoakeun geramian rumah tangga gera jadi imam anu sae sing welas rahayu bagja di dunia dugi ka akhirat. Alhamdulillah. Mamah sareng bapak ngadeg manawi ngadeg heula bapak ngadeg. Salim heula ka mamah, salim ka mamah sayang sakedapan mamah doakeun abdi. Subhanallah. Alhamdulillah. Cekap ka bapak. Alhamdulillah. Selanjutnya salajengna mangga digendeng dicepeng ingkang putra dijajakeun kana kursi anu parantos disayogikeun. Sumangga kasep geura senggilinggih geura lenggah aya tina pangdoa mamah sareng apa.
Salajengna ibu hadirin sadayana urang ngantos kasumpingan calon panganten istri. Ibu kalihirama ka dieu manawi urang ngajemput atanapi mapag nu geulis ka sanggarias Sahara Wedding Gallery sumangga supados ngalumungsurkeun nu geulis Neng Leni Lestari putri kanyaah kadeudeuh kawelas kaasih ti pangersa Bapak Haji Oban Sobarnas kalih Ibu Atik Linasari sumangga cekap di dieu ngantosan engke si Neng bade mapah sakali deui ka sanggarias Sahara Wedding Gallery supados persiapan atanapi sumangga di lumungsurkeun bray panto pakarangan muka pakarangan ati nu geulis asli ti ajali endah candak ti kudratna Neng Leni Lestari dina dinten ieu geulis anaking seja di istrenan bau bangket masing deket di dieu parantos aya picarogieun hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Mama, dinten ieu abdi bade ditikah ku hiji pameget anu nami Imron Taufik. Ridho abdi doakeun abdi rumah tangga mugia aya dina kabagjaan lahir batin. Mangga geulis anaking hidup bade ditikahkeun ku bapak diwalian langsung. Salim dulu ka mama doakeun abdi bade nikah bade mungkas mangsa lalagasan cekap ka apa sami hatur nuhun. Salajengna ku mama ku bapak digendeng dicandak ke tempat. Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi inilah calon pengantin wanita yang bernama Leni Lestari, putri terkasih, putri yang selamanya dipikanya dipikawas dipikasih. Alhamdulillah dugi kana wanci erek rumah tangga. Mangga bapak dilinggihkeun dilenggahkeun si gelis. Subhanallah, alhamdulillah. Kanggo bapak wali palih dieu Aa dan Neng berdiri dulu ngadeg heula Neng. Kasadayana anu bade ngadokumenkeun mangga dipasihan waktu sabaraha detik khusus 2 insan supados engke dina waktosna henteu ka henteu mangga nu kasep sareng nu geulis ganteng keren alhamdulillah parantos disandingkeun atanapi dihijikeun. Cukup. Salajengna jisim kuring ngahaturanan nu kahiji wali. Cukup Neng calik deui mangga bager. Wali parantos aya, pangarsa petugas di kantor urusan agama parantos aya, salajengna kanggo sahiden. Atur nuhun ke pengatur waktu penata acara karena waktosna kusim abdi ditampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja al-ayah. Wa qala nabi an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangersa al mukarram alim ulama para kiai anu kusim abdi dipihormat, pangersa al mukarram sesepuh bini sepuh di dua belah pihak anu kusim abdi dipihormat,
Pangersa Al Mukarrom Kepala KUA Kecamatan Talaga anu kusim abdi pihormat, Pangersa Al Mukarrom Aparatul Pemerintahan Desa Bapak Kubu beserta stafna anu kusim abdi pihormat, Pangersa Al Mukarrom Bapak Dewan anu kusim abdi pihormat, para tamu undangan hadirin rahimakumullah. Tipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puja sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngalangkungan kudrat sareng iradatna dina waktos anu direncanakeun Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun sehingga alhamdulillah urang sadaya tiasa riumung pulung dina tempat anu parantos ditentukeun. Sholawat kali salamna pamudah-mudahan salamina dikocorkeun ka junjunan urang buktosna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, oge pamudah-mudahan dugi ka urang sebagai umatna, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sakumaha tadi parantos diuningakeun ku pengatur waktu penata acara panginten untuk prosesi pernikahan atanapi akad nikah ieu pembantu pengatur waktu penata acara diambil alih ku sim abdi panginten. Sim abdi di dieu atas nama petugas panginten sebagai pendamping Bapak Kepala KUA Kecamatan Talaga, insyaallah bade ngatur waktu penata acara dalam acara akad nikah. Dina acara atanapi susunan acara akad nikah ieu nomor kahiji nyaeta acara pembukaan, nomor kedua hadoroh, nomor katilu sholawat, nomor kaopat akad nikah khutbah nikah, nomor kalimana nyaeta acara inti akad nikah, nomor kagenepna doa. Hadirin rahimakumullah, supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang bikawe acara nu kahiji nyaeta acara pembukaan. Acara pembukaan sim abdi tadi ngaitba we kanu tipayun, tapi supados langkung utami atanapi langkung abdolna hayu urang bika ieu acara kusasarengan dengan awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ieu teu aya gangguan, lancar dugi ka beresna, amin ya rabbal alamin. Anu saterasna nyaeta acara nu kadua hadoroh, diteraskeun kana sholawat hadoroh bade dipimpin ku pangersa Bapak Kiai Tibi, sholawatna bade dipimpin ku pangersa Bapak Kiai Nana, kangge khutbah nikah bade dipimpin langsung ku Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga. Teras akad nikahna insyaallah bade langsung dipimpin ku Bapak Wali. Kangge tutup doa nyaeta insyaallah bade ditutup ku pangersa Bapak Kiai Haji Ibad ti Palihwetan. Eta panginten rondayan acara dina acara akad nikah ieu. Hadirin rahimakumullah, supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga kangge hadoroh abdi nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi. Jalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Allahumma ij'al thawaba hadis sadaqah khususan ila ruhi Mbah Iyang Sakti Purabaya bin Sultan Mataram. Allahumma ij'al thawaba hadis sadaqah khususan ila ruhi Mbah Buyut Ajak. Allahumma ij'al thawaba hadis sadaqah khususan ila arwahi Karamat Muda Sakti.
ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا آمين. اللهم اجعل ثواب حديث صدقه خصوصا إلى أرواح آبنا وأمنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا وقراباتنا كل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جهة آبنا ومن جهة أمنا ومن جهة رجال ومن جهة مرأة غفر لنا ولهم وستر عيوبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman. Ilahi bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman. Alaika bitaqwallahi fi syirri wal alan wa qalbaka nadibu minari jiwa daran. Ilahi bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdi ka'anna madad zaman. Washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib walan tashabu ditaman ibtatan. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika ana mada zaman. Wa in tarda bil maksumi istamuna ima wa ilam takun tarda bi istafi hajan. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madad zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbud dawaqin wa la dawaqat. Al-Qur'an wal hadis wallahu a'lam bi muradihima. Hadratul mukarramun wal mutaramun, para alim ulama, para tokoh agama miwah tokoh masyarakat anu kusim kuring dipihormat, dua keluarga besar calon panganten anu sami kusim kuring dipihormat, teka kantun aparatur pemerintahan desa nu diwuhan ku pakuwu sareng reng-rengan anu sami kusim kuring dipihormat. Oge pangersa Pak Dewan anu sami hadir anu kusim kuring dipihormat, bilusus saderek Imron Neng Leni selaku calon panganten dina ieu saat sim kuring petugas pencatat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Talaga. Bahkan dinu acara pokok ieu sim kuring kapancenan masihan batu nikah tapi masihan nasehat ieu mah sakedik lah ngemutkeun ka aranjeun duaan da sim kuring percanten aranjeun duaan parantos disiapkeun sagala rupina, agamana, dari gamana, mentalna, fisikna nya rek ngagayuh atanapi rek lebet kana alamna rumah tangga gitu. Tadi dina sarentampi ke kapireng ku urang sadaya nya khususna ka aranjeun selaresna nya eta nganasehatan ka aranjeun nya walaupun ku banyak naon siloka atanapi kirata nya tadi dina bahasan-bahasan teh intina nasehat lah anjeun ngageingkeun ka anjeun anu rek rumah tangga sami isim kuring ge ieu nya sakedik. Nah, imam minangka dedal doa lah ngalap sunah itunya saderek Imron Neng Leni anu sababaraha detik deui anjeun ngalaksanakeun akdu nikah tanapi pernikahan, bahwa pernikahan tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala juga sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti bahwa pernikahan teh sebagian tina ibadah sami sareng amal ibadah nu biasa kurang lakonan ya. Dina terutama dina salat nu 5 waktu kita diawali dengan niat ya. Pernikahan ge kade niatan yang lain nya kudu niatan anu sae ridho ikhlas semata-mata orang mencari karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala dina sajeroning rumah tangga ya gitu. Ulah melang ulah salempang ku perkawis rezeki ya. Dari lamun anjeunna kayang geus pasti insyaallah pasti pareng ya. Intina lamun anjeun rajin ikhtiarna, rajin ngadoana urang Allah nya itu. Jadi sim kuring ngamutkeun innamal a'malu binniyat, niat kade nya gitu. Los ngaler ngidul ge ai niatna pansleg mah insyaallah tujuan anjeun bakal tercapai nya eta kaji niat. Nu kadua tasyakur bi nikmat, sing loba syukuran atas nikmat ya Allah nya. Ieu mah nu realistis bae ron imnya ya, nu realistis teh nya ya ayeuna bae Imron jeung Leni nya tepang jodoh nu caket ieu teh kan nikmat ya Allah. Ti kidul ka kaler soalna teh duka dijemput ieu teh Pak Haji nya duka disauran tina speaker gitu nya caket mah kitu nya ya. Bral geura tarik jangkar beberkeun layar arungi bahtera rumah tanggaku kasenangan
kabagjaan kajembaran dina kehidupan rumah tanggana sing terwujud keluarga anu mawadah warahmah tur sakinah udkhuluz jannata antum wa azwajukum tuhbaru barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair aqulu qouli hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Mangga sadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mangga atuh para sepuh mio para kisadaya ena walimatul abdi parantoskanna waktosna. Namun teryogi di uninga ku Sadek Imronnya bahwa rukun nikah aya 5 kahiji ayana calon panganten pamaget anjeunnya Imron, nu kadua ayana calon panganten istri Neng Leni Lestari, katilu walina wali bapaknya Pak Oban Sobarnas, nu kaopat 2 orang saksi mangga kangge saksi rukun anu parantos ditunjuk tadinya Kang Kiai Bakenana sareng Bapak Dewi. Nu terakhir ijab sareng qabul. Ijab pernyataan penyerahan kayak ti Bapak Wali. Qabul pernyataan panampian ti Imronnya. Sapal aning can kimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Usikum ibadallah faqad fazal muttaqun. Ya Imron uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsaki ma'rufin wa tasrim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Imron bapa nikahkeun anjeun ka istri anu nami Leni Lestari putri bapa kalayan dimas kawinan ti anjeun emas 20 gram ditambih artos 2.022.000 dibayar kontan. Abdi nampi nikahna ka istri nu nami Leni Lestari putri bapa kanggo diri abdi kalayan nganggo mas kawin 20 ti abdi 20 gram sareng artos 2.022.000 rupiah dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijab senareng qabul numutkeun saksi 2 parantosah Saderek Imron Neng Leni nya anjeun doan parantos robah status jadi kepala rumah tangga oge ibu rumah tangganya. Anu terakhir panginten ti sim guring selaku petugas sing jarejo lah na rumah tangga sing kapendak rezekina sing kahontal nu dipimaksad ku aranjeun sing terwujud keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Sakitu manawi isim kuring selaku petugas bilih aya cariosan anu kirang sapagodos data wagub. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina tuhina wa maulana Muhammad. Tabaraka kulli sabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafini amah yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa salih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlala biha min jamil hazat wa tara biha min sabiyyat wa tarfa'u biha ila darazat wa tuballighuna ya Allah wa tuballighuna ya Allah salawati min jamil fil hayati wa fil mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa qalban khasi'an dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsir ya Allah. Allahumma tawil umrahum wa asadahum wa nawwir qulubahum wasabit aimalahum wa sina amalahum wa wasi ala zaqahum wa ila qalbi abdi Allah sabidini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alif bayi kama Imran kama alafta adama wa hawa wa kama alafta wa kama alafta Ibrahim wa Hajar wa kama alafta Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa hajjajil kubra. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan bil jasadin wa ziyadatan fi alami wa barakatan bi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazatan wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'al fahazi li alihi wa malihi wa janabi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al ya Allah, Allahumma ja'al Bapak Kiai li ahlihi wa malihi wa janabi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal khazimata min kulli birri wassalamata min kulli ithmi illa ghafarta wala haman illa padosa wala hajatan. Ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainaka wa fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.